rasakeun papat lesotkeun kopi sadesot deui rasakeun Sangka serebuk sabana nyamuk hutang pati pada pati hutang urang deg pada urang rasakeun jago saya mana awas geus jadi pancen satria satria kembang pertentang senjata daging aing ipis tulang aing ulangu bel deui modar baik kawe jago siga jiga sia dan jiga sia ke sakedap ieu Prabu Bima Kendrata can sah disebat eleh sanaos bari ngagoler nangi upami kaula ngetang ti hiji nepi ka 10 masih keneh ngagoler berarti ieu sah eleh teh mangga hiji 2 3 4 5 genep 7 tuh nih jigana gede keneh karep ka Dewi Dahanawati bogoh ka Dahanawati teu eling gureun bogoh ka Dahanawati no ka Dahanawati bogoh bogoh iya wani keneh ka jago baru raah bade kumaha tuh nyaman tog balikana dengan awe nu hese di Cikijing loba ini dia Bima Kendra eleh patanang sajengnna nyaeta Prabu Udag Sategae saking negara Batam Merah di Haturanan kurang ajar sia aing teh daftar TPU ka hiji sia teh tapi nah aing diberi kesempatan ayeuna poe ka 10 apa nya teh hasil undian wah undian waduk goblok
aing nyaho sia menang leleur ti nulia sia sanes leleur aya permainan aing nyaho teu aya kerjasama sia teu aya ayeuna bade dilajengkeun mangga atuh teu kitu sawios nya dituluykeun da aing bogoh nya aya teu bade tuluykeun malah makan kieu geura uningatkeun heula peraturan saya mara naon peraturan saya mara aing teh lain jelema bodoh aing S3 gelarna ge gabeda-beda teh apa dina pendaftaran tidak permulir ser cantum di dinya aya peraturan saya mara ku aing diteken makanya disebutkeun deui lila oh sae mangga aling atuh ayeuna mah amprokkeun panangan antawi jago sareng peminat maksudna sasalaman puguh da lebaran goblok haling nyega sae mangga haling bade mangga panitia haling saya mangga dagor carehamna tuman kurang ajar syarek lut-lut we riweuh bangsa teh da ieu teh lain perang ieu teh sae mara lain nimuekeun mumusuhan sanes ieu mah ngaranna ge permainan namina ge perlombaan lawan jago naon can buku naon siang belajar berangkat rasakeun siap ayo jago iya hidup jago dah wah sakit wah masih kurang ajar syah luar biasa balik euy balik si ompong nula lajo malah lajo we goblok balik si ompong balik si ompong iya gede hulu batur tanaon begitu goblok kumis we segede tai ompong sia buah biji abong di lemurna sia pepe dengkring setan kumaha we anjing lu eta penonton si goblok maka jeung ngahina sia nyarekan kaing bongan naon aing batur tanaon toronjokan ge dijajak goblok ya eta mah urusan aing sia teh ngomong teh gancang tapi teu kaharti sia teh batur tanaon tenang ngomongna tuh kumaha aing sia awak meleding kieu teh kurang ajar lamun kitu sesok lamun kitu turun gelut tinggal hanya turun yang aing sangka di dia jin kafir kurang ajar sia teh kabida-bida teuing kamana wae amanan teh kamana wae tuh kanan mojok goreng kamana wae ya bankeun tuh euy
ngadon ngariwahkeun di lemur aing goblok maka jeung reklut jeung nu lalajos ya kabina-bina teuing hargaan aing hancip pertahanan desa kabina-bina teuing sia ya sanajan aing PTK tapi urusan gelut mah aing mah moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas aing sanajan maneh raja sanajan maneh luhung ku ilmu jemar topi goblok topi manehna rasakeun baju wat siapa jeung aing gelutna goblok wah jin iprit anjing mangga ieu jalmi nyaeta budak Setegah teh acan sah disebat tele urang etang heula nepi kaki itu tah tingali imas dengan duit teh hese nepi kaki mata kudunya kasalaki teh tingali dengan duit teh kieu tenang ali di buruhan ku aing 10.000 tenang siang beki rame antawis jago sareng peminat nanging hiji oge teh nu mangap mulia ku kasaktianana jago saemara memang katelah sakti mandraguna urang tenen dihantelem hieum gesan sampereun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal kasampeur deui. Serius. Di hiji padepokan ari padepokan teh katelah padepokan tutugan Gunung Retawu. Aya hiji panita kakasihna panita merah kaca anu kiwari kasumpingan tamu daya sanesnya Raden Gatot Kaca anu mana Raden Gatot Kaca teh nuju kabur ti nagara Amarta margi diancam pati ku pamanakuan nyata Arjuna ari nu janten marga lantaran diancam pati wireh Gatot Kaca bade dijodohkeun ka putrana Prabu Duryudana anu kakasina Dewi Lesmining Puri. Gatot Kaca nolak sedengkeun Arjuna tos janji atuh Arjuna isin. Gatot Kaca diancam pati kabur ti nagara Amarta. Paribasana ye Gatot Kaca nuturkeun inung sukuna anyog ka ye padepokan kabeta ku lingkungan oge kaayaan anu sakieu endahna pangapunten anu ngageugeuh di ieu patempatan saha di luar ye kaula
Catri Kulan sepuh gening aya tamu Catri Semohon dulu itu mangalingih mangalingih tamu mangalingih Inggih kulan Kawis tumampi katati tanah kaca tumarima akan wanci moako jabat asma ning pangeran memiring gemelan sawi nyumpunan mirah matahari nyumpunan mirah matahari dulu itu aya tamu Semohon sepuh paingan tita tadi kukupu manting wae Semohon laras kulan Catri Kulan sepuh bagiakeun tamu naher cai Catri Sae mangga kulan hari kopi aya kene Kopi leres Aya mung taya gulana itu kulan sawios kopi pahit ge teu sawios Omong sajalmieun sabios teu nanaon bagi dua we asa caina we cing loba Sae mangga sepuh mangalingih menak mangalingih-lingih Ka Gusti saja sumuju ka pangeran saja nyembah moal indah baliwah mugi Gusti nang kayungan sebaka pihatur sepuh mangalingih kasep mangalingih mena bagja temenan paingan kukupu kiber wae gening aya tamu Semohon saha tea ti mana tea naon maksad purwa sumping ka dieu Cobi sakedap sepuh kaula teh teh masih kene kataji ku kaendahan ieu lemur oh sae manga Catri Kulan sepuh ari dewegan aya Teu aya seep kulan atuh aya naon di dieu meni eueuhna naon Aya nog asin oh aya nog asin Ngan dibuka teh terus jara dimeri kulan be eta Catrik teh sadar hakan dimerina ku sia Mangga manusia iman hatena bakal ketinggal jalanan jalan bener jalan salah sadaya tunggal makhlukna tunggal Melaksaka Bapak Suherman dapat tangan Ari babaleran pangalusna babaleran pangalusna Babeh jujur Junaidi sanajan di kantung mulang sanajan di kantun mulang kasayan mual musna bosa pro kasayan mual musna sapanjang urang gumalar ibu nani ulah kendatnya ikhtiar
Hidu SCS disebut di anggoang teu kedah seurasaur was asih paridamu barayang akbar jika duetan kuningan nararancu kebon sereh kebon euris biwarti anu bager tangkalna keur dibengketan mun mikawe repeh rapi timbulna kasalamatan eta tongkal loba-loba sinem anggur nyian tong sieun mun rek bebeneran alah manuk kiper kan eri kasintu mah kasintunya yang diremang ari sing anger mah nganggo pamilih tangtos wuyuh das jeung sesama digang parendeng ti peuting panglantungan pas sore hirup resep silih geuing apa Haji Nuruddin kana jalan anu sae Dewi Sinta Dewa 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 Rama hari kesasar mengah Bapak Karta ke alas roban ieu Penting apa sih? aya mah di Dewi Sinta Dewa 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 Rama hari kesasar mengah Pak Haji Asep Junaidi ke alas roban Allah anjing dina mah pamana ibu aya Mika cinta kasasama Pak Haji Robi bos bengkel nganggo dasar kebangsaan geuning bos apro ubi kuin Ari Mika cinta kasasama nganggo dasar kebangsaan bangsa Tawijaya Kang Kismas Kaluliati Pangring Allah Pangring
kemana mah kemana jalan Cibulu Pak Haji Opos adirek nancak mah Pak Haji Opos anu bageun kaji mandiri ayeuna Om Ian ari kemana abdi nyalin kemana abdi nyalindung menenda tungkara diri Ibu Hajah Elah anu bager kumarian Wiku ya pertapa Wiku ya pertapan ajar kang linawi Wiku ya pertapan ajar kang linawi Kadia sang wiku anjarwi Kadia sang wiku anjarwi Saha tea di mana tea urang mana bade naon kersa rurumpaheun ka saung butut mena kuninggalkeun sepuh para alun kaula mah sanes mena sanes mena kaula mah nah teteh make jeung sanes mena tina raksukan oge sakieu harurung harerangna dina tak-tak oge pan eta rapang bintang pangkat dugi kaya sabari hiji nata bintang aya kana opatna salira teh upami dina ieu mah jenderal sanes ieu mah kenging meser we kaula teh di pasar patok busi oh kitu leres ieu mah anggeane Ari salira teh saha teh dupi salira teh saha ieu sepuh ngaran kaula teh merah kaca leres dupi ieu teh padepokan naon namina ieu teh padepokan tutugan Gunung Retawu leres luar biasa dupi salira saha upami di persanten mangaran kaula teh Jaka Lalana saha Jaka Lalana leres di mana namina ge Jaka Lalana kaula teh tepuguh padumukan sepuh ngalalana we ka itu ka dieu oh kitu sakaparan-paran dedeuh teuing ieu budak dedeg sampe rupa hade patut nganyuk rupa teu menta anyakal ieu budak teh gede bohong kasep kumaha sepuh pangapunten ieu
naon teh lebar temen salira nger maksana kumaha patut teu nganyuk rupa teu menta tapi pangapunten ye naon teh gede bohong hidup gede bohong kumaha sepuh pernah ke kakara salira palai dibolekerkeun bohong hidup leres punten ye naon teh ari ngaran batur dipake ari ngaran sorangan disumput-sumput nah salira uninga ka kaula apa anjeun lain jaka lalana saha kaula ngaran anjeun leres Gatot Kaca nya ai Gusti nu agung jeung deui lain teu puguh dumuk dau hirup teh dumukna puguh nyaeta di Melajang Tengah cinekna anjeun jadi panglima angkatan tinggi Nagara Amartapura luar biasa uningat di mana sepuh uningat di mana nya ari kanyaho mah tina ilmu leres ilmu naon ilmu kamaripatan leres tina zat sifat asma jeung afal tidak zat sifat asma jeung afal pagaweanana kieu sifatna kieu wujudna kieu atuh ngaranna ge bakal kitu leres waduh apunten kalau parantos ngabohong teu nanaon jeung deui anjeun datang ka dieu teh lain ngahajat tapi anjeun teh keur kaburnya teu Nagara Amarta ai Gusti ampun sepuh ampun keur aya masalah di Nagara Amarta rek dipateni ku tuang paman Arjuna leres ai Gusti sepuh ampun pedah rek dikawinkeun teu daek Allah ampun sepuh nah batur mah dikawinkeun teh daek ayeun henteu batur mah hoyong da kaula teh teu acan aya rasa bogoh ka istri sepuh kumaha can aya rasa sir dugi rasakeun kieu kaula teh teu apa bogoh ka istri teh kumaha rasana teh teu apa jadi anjeun teh can apa bogoh ka awewe teu acan duh sabaraha taun Yuswa 20 langkung atuh tos dewasa timalan tapi can aya bogoh ka istri teu acan ai ka lalaki ya komo ieu mah kieu we lamun ningali istri geulis kumaha biasa-biasa kieu mah lain jorang ya punten lamun ningali ping-ping awewe kumaha biasa-biasa teu aya nanaon teu aya teu normal ieu budak kaula mah tong boro-boro ningali ping-ping awewe aya kutang di poe jangar kana sirah teu normal ieu budak teu acan aya rasa bogoh we kaula teh jadi nolak teh eta leres cik kaula bade naroskeun ieu teh leres kaula teh bade tikahkeun ieu teh ka Dewi Lesmining Putri Puri putrana Uwa Prabu Duryudana ari ditikahkeun mah leres numutkeun panerapangan kaula mah ngan awal akhir anjeun rek diracun kurang-kurang Kurawa kuning paingan kaula teh alim sepuh atuh tong pameng sepuh kumaha umargi kaula teh pan upami wangsul ka Nagara Amarta
tangtos kaula bakal dipateni ku Paman Arjuna. Maksana sakantenane kaula teu bade maguron di dieu. Rek maguron di balan. Ke. Gatotkaca rek guguru ka kaula leres. Punten. Gatotkaca teh sakti mandraguna pun cengila papa atau sing pujanda kulit. Malahan oranana brajakan tumama moal aya pakarang anu teurak ka Gatotkaca. Ayeuna rek guguru ka jelema nu darempo. Maguron naon? Kaula teh sanes bade guguru kadugalan kasaktian kamantragunaan. Bade guguru naon? Kataji ku ilmu anu tadi. Ilmu naon? Kamaripatan. Ilmu kamaripatan leres. Kataji. Jadi hidup palai guguru eta. Yohoyo. Leres, iya. Mangga moal dikoretkeun. Ari ilmu anu mangpaate nyaeta ilmu anu diamalkeun. Ya, ngan papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Tiap jama pasti bakal beda pengalaman sewang-sewang sanajan sumber ilmuna sarua. Dibalen. Sanggup ngalap kana syaratna. Nah ngage syarat, aya syaratna. Syaratna naon kaula ngalap eta ilmu kamaripatan. Syaratna ya puasa. Syaratna teh puasa. Sabaraha dinten puasana? Sanaktu sanes. Dinten mah sakedap. Sabaraha mingon? Mingon sakedap. Sabaraha bulan? Bulan sakedap. Sabaraha tahun? Tahun oge sakedap. Oi. Jadi puasana sabaraha lagi? Puasana ya saumur hirup. Atuh puasa saumur hirup kaula pae. Bener puasa teu dahar teu nginum saumur hirup dijamin pae. Tapi ieu mah puasa bari dadaran mati geni bari ngopi. Mati geni bari ngopi puasa bari dadaran. Leres. Puasa naon? Muasaan hawa nafsu anu kawengku ku dada-dada masing-masing manusia. Muasaan tina sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, panasten, dudupak, rumpak, upat, simuat, ujug ria jeung takabur. Kuat dicaci ku batur, kuat dihina ku batur. Kaula bakal kuat dihina ku batur. Saha kaula? Pasti. Gatotkaca bakal kuat dihina ku batur. Nah, rek saha nu ngahinana ka Gatotkaca? Moal aya nu wantuneun kabeh oge tabe ka Gatotkaca mah boro-boro ngahina. Ajri hormat. Lamun bajuna genti mah ulah ngangge baju ieu. Kakara bakal aya nu ngahina. Lain nganu harti nangtang kana perkara, tapi ieu mah saolah-olah ujian. Sabab datangna kasabaran teh gumantung kana perkara anu datang. Da moal ujug-ujug sabar manusia teh. Jadi disebut sabar teh lamun aya perkara anu datang. Jadi kaula ganti bajuna. Lain anu harti nangtang kana perkara tapi hitung-hitung ujian sabab makom eta can kaalaman kuanyu. Daek ya kaula kersa sepuh. Daek jadi murid kaula di balan. Daek syaratna ganti baju. Sae mangga. Di jero aya kamar ngan hiji-hijina belaka tuhu. Bantona warna pink.
di jerona aya belat atau koper didinya aya baju kaula keur leutik pake guanya Pertegas umroh jadi kaula teh kedah ngageraksukan pek teu naon kaula lepot ke jero teu naon da dipiwaran pek sae mangga sok anjing Raden Gatot Kaca ngagentos raksukanana anu aya dina koper raksukan nuju anomna ieu panita nanging ngadak-kadak Gatot Kaca leungit diri anu sayakti ilang warna anu nyata ngajang ngelek jadi murang kalih kayaanana ieu murang kalih teh kulitna hurik warnana hawuk borok di mana-mana celina ngucur estuning bau hanyir ieu murang kali itu jaring carita nuju yati nuju deni rasalin busana nuju dan rasalin busana salin busana sapisan lamun geus baju ieu mah Allah nah aki kaula teh jadi bau kelek kitu jeung ieu dina ceuling ngucur naon ieu jeung meledos hanyir tah lamun kieu mah aya nu ngahina di mana aya nu ngahina jawab ku kasobaran jeung ku katawakelan waduh luar biasa ngantengeun aya teh ieu beungeut kieu aya sora gede maksana kumaha teu saimbang sorana maksana kokotor anu aya dina ti koro picieun sok sae banget ngomong lain ungut-ungutan ngomong ala aning ngajarik ieu ala aki nah iya cocok sorana anjir si Aki bisa noy hebat si Aki oi aduh aing ngeri kieu sora jadi cempreng alah tah cocok jeung awak ieu mah jadi di mana-mana aya nu ngahina teh dijawab cing sabar cing ridho sabab hakikatna teh muji jeung ngahina eta keneh barang nama eta keneh ujian teh dipuji teh rek sombong atau rek syukur dihina teh rek sobar atau rek beli walah hebat si Aki euy ganti wujud ngaran ganti saha ngaran nabi cik saha kumaha lamun nabi ngaranna Saprol Saprol makasep Saprol pepe Cegi eta mah atuh kumaha ngaran nabi Madun gede teuing awakna atuh atawa ngaran abdi Wajabri ari kulitna mah sarua kulitna mah abu-abu saku siapa we tuh Aki hidup rek dingaranan ku kaula budak buncir
anjir tina kaca jadi budak buncir. Lain nangtang kena perkara tapi ujian. Sabab tadi ge anjeun can pernah aya di makom panghina panyaci kana waruga. Alah nuhun apa jadi lamun anu ngahina teh jawab ku kasabaran. Heeh. Temuskeun yen nu muji jeung nu ngahina tetep ti Allah. Hebat caki euy. Bener. Barang menuju impal wacana di luar ayat tamu duaan ari tamu teh nyaeta Astra jinga sareng Dawala anu nuju apluk-aplukan milarian Gatot Kaca anu kabur ti nagara Amarata bade ditelasan pati ku pamana ku anjeun Arjuna Panengahing Pandawa. Atuh anyog kaya padepokan lah naon hig si teh kanya kalanjut teh naon aing teh hayang nginum haus hanaang geus leusuh Dawala dewek teh teh kebeneran aya padepokan tuh cicing atuh akad di dieu lamun bisa mah saya teh marangi we dua tusuk mah nah saya teh ka mana karep. Punten kulan. Abah, Naon cir? aya nu punten man bah? Ye aya tamu mun si muru. Aya bah. Punten kulan. Mangga saha di luar, abdi saha di jero. Ieu na tamu teh kieu. Nah sawawu sorana. Punten kulan. Anjir. Apa wala waka dijawab apa? Asa wawu sorana. Punten kulan. Anjir si Dawala anjir. Si Dawala. Rek naon ka dieu si Dawalanya aduh aing. Gusti nu agung. Sugan teh jeung lanceukna si koplo. Punten kulan, mangga linggih, mangga kalebet. Sana ke opieunana ka dieu. Nya cek aing oge nu gelo. Nya Datan nirata ngademang. Datan nirata ngademang. Ewuh mangkulingan rana. Pangapunten kulan, mangga dulu itu kabeneran ting aya menak ka dieu. Haturan menak. Gede darajat aing disebut menak. Abdi mah sanes menak sepuh, abdi mah tukang jajaluk. Ih, teu nanaon. Da basa mah teu meuli. Saha teh ati mana teh ieu teh ujang teh. Kesa kedap sepuh dupi salira teh ieu teh padepokan naon? Ieu teh ngaranna teh Tutugan Gunung Retawu. Tutugan Gunung Retawu. Dupi salira ngaran kaula teh Merah Kaca. Merah Kaca leres. Ari eta dipengker sae kitu geuning. Naon? Anis Kemang. Mana eta dipengker? si goblok nyebut Anis Kemang ka aing. Awas ya kuai, poho cing sabar. Oh, we jemut jeung Anis Kemang ka aing. Iya maksud teh sumuhun. Ieu teh sanes manuk, ieu teh pun anak. Tuang putra. Bener. Ngaranna teh Buncir. Sok sauran. Cir. Ulan, Aduh Gusti Agung sepuh. Hapunten sepuh. Teu nanaon.
Gusti nu agung dupi salira teh saha upami dipercanten mah nami abdi teh Dedi Mulyadi ulah Dedi Mulyadi sumuhun ai kawita mah Dedi Halimi nya hari Dedi Mulyadi mapan Bapak aing hari Dedi Halimi Bapak Satar nya sareng saha ka dieu lan sareng saha sareng pun bojo we tuang garwa sumuhun atuna sanes piwarang kalebet sawi hos pun bojo piwarang ka dieu oh mangga a nah ka garwa teh aing naminang lan di mana-mana GI abenten abi mah oi ka dieu na kadieuna alhamdulillah euy loh semaka pihak turunan ditampi nuhun oh iya garwana teh lan garwana teh iya garwa naon naon si lain itu sepuh naros naon jeung saha ka dieu ka saha ka kuring tuluy cekeng teh sareng pun bojo teh nyebut bojo ka saha ka akak teu sangka sia bogoh ka aing paingan susu aing jadi gacel ku sia anas teh ngeunakeun bulan abdi mah sanes garwana lanceukna olakana sumuhun ieu teh bade masihan ka abdi moal masihan naon sia geus ngomong aing hayang nginum acan atuh kudu basa-basi heula aburu modar nah hoyong naon atuh ka dieu teh palai naon abdi teh palai nginum kulang ieu teh tos 3 tahun teu nginum dulu itu palai nginum laras kulan dodeh teuing aya di jero seueur cai mah aya cai ulan aya upami aya masakan danana sareng sangguna atuh kada hareng satu-satu nya dupi salira teh saha teh ngaran kaula teh merah kaca nako kumaha ceuli teh teh merah kaca nu jauh kadenge oh ieu teh padepokan tutugan Gunung Retawu ulu tadi pangker meni sae naon buuk mana buuk eta di pangker kulan buuk meni sae iya sumuhun si goblok tadi Anis ayeuna buuk awas aku aing poho cing sabar taya nyeri pisan sebut buuk sanes buuk ieu teh pun anak wah maunya anakna buuk ye sanes ieu teh jelema namina buncir anakna TDA ieu anakna kumaha si teh buuk pandai ge boga di imah tinggal di pamatukna sarua parabna teh tikotok ieu teh pun anak oh nu leres ngaranna buncir sok sauran cir ulan Allahu Akbar ampun sepuh punten menawi teu buuk kana naon ngajeos aing umur-umuran kakara percaya diri poe ieu percaya diri kumaha sugan teh nu goreng teh aing bungkul pek teh jelema leuwih goreng teh aing lain anehnya hari bapana mak kitu jelema biasa dikitu juga jelema kasep ongko hari budakna kitu tong aneh bapana ieu panita hari indungna bacet buat ngomongin aing si goblok tuh kedupi salira saha lan salira upami diperjanten menami abdi teh Iqbal sumuhun Iqbal sentosa ulan bade naon atuh Iqbal ka dieu
bejakeun sugane pernah juragan anom ka dieu. Oh nya. Punten urang teh tapi rahasia naon upami dipercanten abdi duaan teh intel. Oh ieu teh intel ulah abdi teh intel abdi teh ti busbus buser goblok lain busbus teh nya teh patroli. Oh jadi ieu teh intel sumohon bade naon abdi teh ka dieu teh nuju milarian residivis buronan kelas kakap pengedar narkoba milarian penjahat kelas kakap sumohon saha namina ngaranna teh Gatot Kaca si goblok aing sebut bandar narkoba awas ya ku aing cing sabar ulah kitu kadunungan teh mun bae da eueuh. Oh jadi Gatot Kaca teh eta teh penjahat beuki awewe engko tekaup aya meri beak ku Gatot Kaca. Ai ciri-cirina kumaha Gatot Kaca teh ciri-cirina pang nama ceulina leutik sabeula. si goblok majarkeun heuh aing tuh dasar wah fitnah si awas cing sabar Ulah amek wah moal tenang cing kuat. kuat abah tenang cing kuat ngantengan si bocil leutik sabeula si anjing tuh Ada normal kun bae da eueuh sia teh tuh. Atuh deangan Gatot Kaca mah anjeun. Moal kapanggih, moal kapanggih kumaha? Moal kapanggih ku jelema model anjeun kieu mah. Naha, sabab anjeun jelema nu panggede-gede bohongna di alam dunya. Karasa. Itu udah gede wadul mana kapanggih. Ge wadul di mana teh pamanggih ge kakara jeung ente. Sok. Ya, hayang apa bohong anjeun? Naon? Aing ngaran batur dipake, ngaran sorangan disumput-sumput. Karasa. Nah apa abdi apa? Maneh teh lain Iqbal Santosa. Tapi ngaran maneh teh cepotnya. Anjir. Di bejaan nu sia. Meureun ngaheboas mangana punuk. Anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi sia teh. Teu kira-kira sih deh. Hayang pira meureun. Jadi moal panggih ngeunangan Gatot Kaca mah. Sabab anjeun jelema gede bohong. Sarua di dinya ge gede bohong. anjir ngalikeun euy Cicing sebuah dagur waing. Ke. Kaula gede bohong di dinya ge. Teu sopan teh kaki-kaki teh cicing lah. Da wanieun pancoge. Ai wani kaki-kaki sih mah. Gede bohong naon kaula? Aya apa bohong jalila? Heeh. Naha atuh nyaho maka ngaran kuring bertanyakeun. Kaya kasih dawala ka abdi, nah bagain nanyakeun, nyaho maka kuring sebut teh cepot dawala langsung. anjir malikeun Gani sebut centang waing. Tadi nawe kaula teh ngadoja, bogoh daing titik kukur. Bagian doja segala rupa. Ya, lamun rek neangan Gatot Kaca ulah ka dieu. Ka mana? Ieu padepokan teh kareh kabanasapon ku nagara Tirtadahana. Di alun-alun nagara Tirtadahana aya saemara blabar kawat adu jago. Tah, Gatot Kaca mah osok resep ningali jelema nu garelut. Teangan mah di dinya. Uluh. Alhamdulillah. Bener saya juragan anu masuk nih. Lah, sok resep pun ningali jelema nu gelut. Alhamdulillah diwartosan lah. Upami kitu mah abdi bade miosena mah, bade ka itu sumohon tah upami bade ka itu bareng jeung anak kaula. Lan bareng jeung anak kaula sabeus sabde we duaan. Tegedah ulan tegedah. Ye budak teh bade ka itu sumohon kumaha teh naon sok we ngan misal jeung abdi. Masing-masing we. Aisyah kumaha?
temenang kitu hiang beleguk mah naon lamun aing gabung jeung si Bueuk kumaha lamun disebut dulurna kesodi teuing aing turun derajat aing bak bisi teh apa jalan tenang bulan abdi mah BPJS lain BPJS belegung saya tuh GPS tak eta Google Map jeung anak kaula alim ngaranna ge budak malah mun hayang jajan di jalan tah urusan jajan si ieu mah loba duit lan loba duit bener ayo atuh eleh ku duit si mah eleh ku duit teh cir Abdi Abah sok ka hareup saya bangga Abah punten Mang sok pahit ai geuleuh ka jelemana ulah teh mungkeun hareupeunana pat duit teuing nu wani geuning bapana ge aing mah cir Abdi Abah wayah najik dengan pengalaman lalaju saya marah alah sing lagi saya marah Bah didingan Bah mangga sok sareng Cepot jeung Mang Dawala alhamdulillah kade anu tadi diomongkeun ku Abah nya Semohon, alhamdulillah. Sok, gerak ini. Saya bangga. Ayo maju. Sok, tibayun. Hush. Pahit. Si. Goblok dari anjing situ. Ya. Abdi ge bade mios kula dina. Bangga, atuh sanes tuang heula. Naon merong. Air kinit kakara tidak dahar sawios kulan tekedah sawios di jalan gelobak kene jukut ulah munuang jukut di jalan di pengker ge jukut saya kene mangan weta we naon urang buli gira na kira kenyang kanyutna tu mangga Pundane sepuda pula cek begitu tenanaon mangga permios mangga sakuncir anjeun omong teu bisa can bogoh ka awewe lamun nempo dahanawati masih kena teu bogoh bener anjeun teu normal ayangnya saya marah, anjir, aing rame saya marah, tadi nama aing hayang dahar nu posisi menjadi hayang utal. Nemna teuing jelema aya jelema pigageuleun kieu nya. Gini kayak Mang Cepot. Goblok nyebut Mang Dagor ku aing. Emangna sia teh alo aing. Gini kayak Mang Cepot. Setan Mang deui ka teh. Hayang disebat naon atuh AA. Aduh. Nyebut AA sia ka aing emangna sia teh adi aing. Kumaha karep sangeunahna. Ye, padahal mah sia teh ngajedog teh di imah. Bapak sia teh tereh modar. Geus sarempo sia teh mah jeung pipilun hayang pipilueun goblok sia teh. Anjir aing diteke. Awas ya ku aing pocing sabar. Naon sia keur nyeman? Henteu Mang Cepot. Goblok mang deui sia teh. Hayang disebat naon atuh? Oh bos. Hah? Anya tuh bos Cepot. Hayo tuh orang sareng. Mumul. Bareng-bareng si teh. Sok jaraknya 1 kilo.